gitu Pak Kades. Kulit teh minta kepastian anak, kunaon anak yang mau jodoh. Ari Pak Kudi, pantri kita ceceskeun jodoh mah lain urusan kepala desa. Jodoh mah angin Gusti terus tentukeun jodoh. Budak rumah naik. Kuring mah kudu hiji Pak Kades si Cakra. Anu lahir melalui Kliwon. Kurang kumaha kuliah si Cakra, geus sapolakeun ka pinter jadi sarjana. Ieu bapana sim kuring. Kuring-kuring kieu ge boga toko besi. Meuli mobil di rumah kudu kredit. Kamari si Cakra kurang kumaha ka awewe mani kitu-kitu teuing si Cakra teh. Geus dibere nu bahenol anu cantik. Kurang kumaha. Eta sugan bapana leuwih uning meureun. Datang ka ieu desa teh ek meta ngabongolongan suganan ieu desa teh ngesetkeun kana neangan sisir jodoh. Teu aya upami jumlah dataran mah aya. Sababaraha jumlahna? Ada orang sangat berapa? Sekresna. Sekres. Bukan beda. Kumaha Pak Kades? Sekres aya catatanana aya punten Pak Kurdi simkuring ayu mayunan. Simkuring seur kada pidameleun jual ti urusan jodoh mah. Aya da kuring riweuh sarua. Kudu wonten keusi ka desa Cihujan, engke mun aya ngeunaan tentang anak kuring bedaan we. Kak, kamu salah dengar. Kak Kuring, Cari subri ka dia bareng ngaluskeun akte kakak atau napi lain Kuring datang hadir rek rumah ka Pak Kades sakanan ka manggulu buru-buru dihukum. super tela tuh nyarita teh make bubuka ge make salam langsung kuring ngarti. Lah teu kudu make bubuka dawin pidato yang urusan hukum eta jelema geus ngarempak rupa-rupa pasal dina undang-undang teh. Ari Pak Kades apa lari teh? Informasi dan transaksi elektronik hari itu mana boga masalah naon jeung eta undang-undang. Lain Kuring boga masalah tapi eta mangkluk. Atulah kadi aya urusan nu kitu mah tuh kadi itu kamu hukum ke kantor polisi. Tapi Pak Kades kudu apa di ieu desa aya warga nu pika sebeleunana kos kitu. Kela ari kitu eta masalah jelema teh naon eta teh. Mangkeluk lain jelema kahiji pagaweana ku sindir sampir sigana mata muriang mun teh nyindiran batur teh. Itu nyindiran kumaha? Tak gera baca ieu pisan manehna nulis deui status dina Facebook ieu upah hidang sama butut can pedak ajol-ajolan rupa hidang aw kendut diwadak ka gerombolan tuh eta teh nyindiran Pak Kuring. Terus ieu anehnya sakitu ngapengen senang ge anggar we di mah babalimbingan tuh eta teh Pak Kuring. Terus ieu hiji deui beaper pun 2 botol elek mah hiliwiran. Ya euy. Terus maneh ulah sok tampil raos da geuning eta ge ngaran maneh. Lah da mau kasadia tuh manehna nulis status dina Facebook pasti tujuanna keur nyerang-nyerang Kuring. Aya nu kadua naon? Sok mapanas we geura ini kan fotona manehna ngajak nguploadkeun foto selfie hareupeun setir. Kena-kena geus kabeli mobil mapanas eta teh kena-kena Kuring ukur boga motor butut. Pokona mah Pak Kades Kuring mah moal we panasaran sameme eta mah kudu dihukum. Nyanggeus atuh ulah muka di Facebook naon esena? Ini mah lain jelema teh Pak Kades kudu sagala update zaman kiwari mah. Nyanggeus atuh urusan kieu mah dibawa ka desa. Ya, enak teh. Kenapa pacaran bukan di luar urusan kami kecan beres? Pak Kades ya barek bari maksa we eta awewe kudu buru-buru diusir. Naon nya teh ujug-ujug kita musir jeung lasangeunana hari nyarita teh ira Kuring rusak rumah tangga batur. Punten ieu mah sanes kayak burung mini mah kami sajen deui. Sugan teh Pak Kuring baru geus dibuleurkeun ieu peureum. Sok mangga carali mah bener dibarengan ku haok jeung sasorowot mah. Sok mangga istighfar heula we sok. Hah, buat kudu istighfar da urang bari kasus setan. Ya, lu beres sholat besok istighfar ngerti? Kalau iya lu ngeceplok kesar menggugurkan nafsu. Pak Kades, ari Kuring rek dikumahakeun bereskeun heula atuh hiji-hijinya ngarepan awewe teh ulah diacak kitu. Ya, Pak Sekdes, urus saya tah. Diurus kumaha Pak Kades? Di cumpunan hayangna. Kapan geus sidik eta kahayang awe nu sumin statusna Facebook teh dihukum. Mun kitu mah, anjeurkeun heula ka Bu Kades. Sugan kepada awewe mah gancang beresna. Bu Kades nu ditongol atau nu dilebak? Nu dilebak aos nanya deui. Saha jeung nu ti mana ieu teh? Naon panganan pangan Kuring? Nah, hadat Pak Kades make nanya, mana teh apal ka warga sorangan? Warga ieu desa teh aya 3.000, Kuring teh apal hiji-hijina. Sim Kuring opatan teh wakil ti 10 ibu-ibu nu nasibna sarua.
Saya langsung wae kana maksana we. Iya Pak Kades, di kontrakan Pak Haji aya mahasiswi jurusan hubungan masyarakat semester 5. Lain semester 5, semester ganjil. Apa 5 ge ganjil? Atuh mau bener nama bisa ditinggali tina sapatun. Naon hubungan sapatu jeung semester? Tos. Ibu-ibu saya nama sekolah deui. Ngarap paham naon sangkan dari semester teh. Terus kumaha? Eta mojang teh ku geulis teh ku naon. Awak teh jakung leutik, bari ngeusi, urut diukna teh pada ngusapa aja batu teh pada nyiuman. Heup, teu bari lebay. Salah eta emang manehna mun jadi awewe geulis. Henteu lepat terus kitu ti dituna. Salah, manehna lamun indekos di kontrakan Pak Haji. Lepat deh ka hakna. Eta mojang sok ngagoda salaki batur, kaasup salaki ibu-ibu. Henteu. Terus naon atuh masalahna? Eta mojang kudu diusir. Nu salah mah lain mojang, utek salaki ibu anu kudu diservis. Kieu Pak Kades. Kumahanya disebut ngagoda dah henteu, tapi real kagoda. Mimitina mah si mojang eta teh sok balanja ka warung Bingkol. Sababaraha wae duitna diangsuran teh pasti 2.000. Atuh meureun angarugikeun boga warung ngere kitu mah meuli beas 5 kilo duitna 2.000. Maksudna kieu Pak Kades, mun eta mojang balanja 10.000 sok ngasogkeun duit 5 lembar, masing-masing 2.000-an. Kitu Pak Kades kahatos. Mun. Nah jangan make duit kencing 100 perak ge sawae ari jejeg mah teu kuring mah. Masalahna kieu Pak Kades, mun eta mojang tas balanja, rob lalaki teh sok pada pangeula-heula hayang ngampihan duit 2.000. Bingkol mun cekil lantaran dagang bari ngajual eta duit. Ngajual duit kumaha? Nya eta duit 2.000 sok dijual ka lalaki nu hayangeun ngampihan rek teu batian kumaha Bingkol. No lieur mah eta lalaki nah bet daek nebus duit 2.000 ku 100.000. Da teu salah ari Bingkol mah. Ke. Nah apang daek eta duit udah 2.000 ge. Itu mah. Saya naon, duit 2.000 mah jika kitu, aya angka 2.000-an nu di seoma aya gambar pahlawan di juru lagi aya gampang garuda. Nya da kuringnya budeng leyo. Kan tetepi apa mana masalahna? Naon masalahna eta duit teh? Duit mah kalepat. Mun kitu geus beres. Pangna geura bubar. Dangkeun heula Pak Kades, karena eta duit teh beda seungeusna. Lalaki moal saeta duit sok ngaredak teu eling, teu kurang-kurang kumaha kaparegok keur di WC keur rapokeun duit dina irung. Dapat teu kumaha ibu teh. Kuring fungsina nya kasaleutik naon kacipta sapada ngambulan eta duit jawabanna teh kieu. Naon teh? Jadi kacipta si awewe eta teh dina duit 2.000 itu teh tupat. Teu ngagoda kumaha kan eta teh ngagoda. Berarti hatina teh kudu diusir si awewe eta teh. Lah eta mah tujuan duit salaki ibu. Iya, dia tempat santen mama enggak angse. Ujeng kober. Oh, lekat iya mata turang saya ya. Nya seungit tapi da kuring mah teu aya pikiran naon. Lantaran Pak Kades mah seberapa kali eta mojang hobi ayeuna Pak Kades sama kontrakan saya itu. Tetep eta si mojang nikahkan duit eta. Pasti deh. Naon yang kita nunggu gawe? Punten kuring ka zaman doa. Punten ibu-ibu, kantor desa bade ditutup teh lewat maghrib. Harapan urang teh nuan Pak Kades teh nu jan saya wae. Pak Kades mah terus di bumina tadi dia teh tinggal angkat ka masjid. Suka lurus tuyung Kades teh awas sama itu. Assalamualaikum. Sampurasun. Selamat pagi. Punten. Cik atuh euy montong ngaganggu nu kasare. Saha eta teh emangna imah lain wayah. Yang atuh. Gening Pak Ulis, nah mani tanginas wayah kita sider-ideran hayam besarare kene. Bade aya pikir saya naon. Naon? Ngahaja we ngageuingkeun teh da sasama manusia mah kudu silih geuingkeun. Aya kituna padahal geuingkeun we sadaya warga desa. Gitu
Tahayang mah gitu. Kan teka duga. Usum kopi weh kieu. Teu acan atuh bulan lagi paderem kene kedah digugahkeun. Aya watos nu parenting jeung ieu aya. Pak Kades rek ngundurkeun diri. Kunaon? Kan batur mah hayang jadi pamimpin teh. Teu tahan rupina. Mana kopi teh Bi? Tahan kedang ngantor ngabintennya. Lain, ketahan ngang hadapan warga. Asa segala rupa dilaporkan ke Kades, itu penting oge. Tapi teh sadaya kitu rupina, engkau masyarakat ayeuna pinter jeung kritis. Tah eta di urang mah nu disebut pinter jeung kritis teh nyaeta rea omong ngungkul mumul gawe diunggal juru nyaritakeun korupsi etika karaharja rahayat ari butuh surat di desa anger we keneh nyogok mere duit paleleur. Mangga ieu kopina Sabaraha Bi? 2.000 tara dimahalkeun ibi mah. Yeuh duitna. Mangke atuh Pak Ulis nase ieu. Ayeuna we ngan hayang ku 2000-an jeung mayar parkir. Iya mangga angsulna karasan aya 2.000-an. Nuhun atuh. Marangga ka sarayana. Har. Nah, kopi teh dileuteuh lah. Moal sok ejang mang. Asa teka hati isu-isu ngageuingkeun mentak kopi. Diladangan kopi teh diinum sugan linglung jelema teh. Kan bae atuh emang ada matak rugi beda jeung kejadian kamari nya eta matak rugi. Kamari aya naon kitu? Cek si Esi cenah manehna geus mayar hutang dagang 200.000 dititipkeun kasih kasalira mana geuning teu dibikeun ka kami padahal eta modal warung. Ieu aya dina saku geus concang 100.000. Tuh kan sidik matak rugi. Lah maneh masuk di jalanan jeung salaki mah nya sing papada surti we duka majikan duit salaki. Keun dan kieu mah nu teu ngagolongikeun rahayat. Pamajikan ge kaasup rahayat. Poyana tungguan warungnya kami rek ka pasar heula kade mun aya nu balanja duitna tong dipesakan. Mang ae geuning ujang ujang rek meuli obat nyamuk jeung neruskeun wawangkon nu kamari ieu bodoh keur poe ayeuna kamari geus tepi kana naon mah duka poho deui kudu inget mun perlu kudu dicatat ngarah apal kamari urang ngabahas perekonomian makro jeung mikro. Tah ayeuna urang nyaritakeun kamiskinan ngandung harti nu lega. Najan di urang mah nujulna kana masalah pangaboga, ukuranana kana masalah ekonomi deui wae. Ekonomi di urang kamiskinan penting keur saha wae lantaran teu oleh jadi objek nu nguntungkeun rupa-rupa widang. Nu hayang jadi pajabat ngajual heula kamiskinan, tukang diskusi ngabahas kamiskinan, nepi ka sastrawan jeung seniman teu oleh ngangkat tema kamiskinan dina karya-karyana. Nasib jalma-jalma nu katideres memang bisa dijual dijieun objek kamiskinan ge dipake objek ku jalma-jalma nu hayang nembongkeun dirina soleh ngarah katangar malire ku sasama. Dina media sosial urang baris nangenan kumaha bro-broanana nu beunghar kanu miskin tuluy dipotret dipajangkeun ngarah ka tembong ku balarea. Jadi pantes mun jalma zaman ayeuna sok disebut generasi narsis. Mang, ayo jang cakra. Tuh jang disaur ku bapak. Nah, nu kieu teh dengarana gangguan sosial, Mang. Oke, sore urang bahas. Ayeuna mah ladangan heula obat nyamuk. Nuhun, Mang.
yang sakrate buru-buru jadi dosen. Ngarah bakat nakasalurkeun nya jadi buruan, tapi ieu hulung melilung enggak poe kudu ngabandungan ceramah. Rupa-rupa arti pamalaan jelema. Mana singkong? Tuh ke pasar sok rek belanja mah kuring gadangan. Lain rek balanya, kami opatan teh merah ultimatum ke singkong. Ultimatum naon? Ciga kebrang wae gitu. Kuring ngawakilan ibu-ibu rek mere kesempatan 2 poe pilihan. Pilihan naon? Kahiji, ieu warung kudu ditutup. Kadua, ieu warung teu meunang ngaladangan eta awewe dina bentuk naon bae. Katilu, teu meunang mulangan make duit 2.000. Aya ari kitu masalah jeung ngarangan usaha batur. Teu sakitu da urang mah teu masalah. Ya demi ketentraman mang kudu daek berkorban. Emang kaayaan keur teu tentram? Leuwih ti kitu mah, eta teh keur genting keur harengheng. Nya, tapi naon alasana asa teu hati gitu. Kada kudu ngarti, bedakan kasih engkau diberi waktu 2 poe lamun teu ieu warung dibongkar. Awewe nu can kawin. Monjang. Alarepkeun kana bulu muriding. Jomblo. Jungjunan ieu kira turek sumping abdi siang wengi ngantos-ngantos eulis. Aya naon dina eta meli tilik-tilik. Coba awas ku bapak. Naon nu kudu dibaca? Nah, ieu tulisan ieu. Tenempon naon bapak mah? Bayi nagen kadul naga sigara nyemletik siga sirem parai, bayi naga terpenting iya mah. Jami mah teu bisa membedakan antara ieu jeung buku. Bapak ge mindeng nempon nu kieu mah. Cekuring mah penting ya teh pak. Naon deui? Sabang seni undangan. Undangan? Heeh. Ya, nu nulis ieu undangan aya Mojang umur teh 18 tahun. Geulis sakitu bodas. Mojang nu titen gumanti tali jeung Sarwati ati. Eta deui nu boga jiwa nasionalisme jeung bela ka nagara ngaranna teh eulis. Ari Ujang geus nyaho kana eta Mojang? Teu acan bujang-bujang. Di mana Ujangnya bawa eta manehna eta Mojang? Kieu pak, nu nyieun ieu undangan ngaranna teh eulis, sidik awewe. Pancan kacaturkeun aya lalaki ngaranna eulis. Lah di sawelah bapak awewe. Sebenarnya kaleresan abdi welasan tahun ningali rupi-rupi tulisan awewe. Nu ieu mah sidik-sidik tulisan awewe tingali geura. Aksarana rapi, jangkung alit. Artina awewe ge lenjang. Kaleresan jalma nu gendut mah tulisanna ge sok busekal. Lantaran mainana sok ditempakeun dina wewengkon anu kosong. Eta tulisan ditunduna dina hanapeun gambar Garuda. Artina ge boga jiwa nasionalisme. Ari umurna 19 tahun di mana eta? Kenalkeun ku bapak, eta dina kecap siang, ieu teh diganti ku angka 1, sareng dina huruf Y diganti ku angka 8. Pami direndengkeun mah jadi 18 tahun. Sok kaluwihan heureuy teh. Kenapa bapak kirim ke 10 truk terus semen 60 sak. Buru-buru soalna nu meuli bika bawa datang.
Geuning di dieu keneh. Kita tadi di dia Pak. Tadi bapak ini jam 7 besok, ayeuna tengah poe, hartina 5 jam di dieu. Itu pisan. Masih kena mikiran duit. Coba sawang ku bapak. Iya pala bala longkrang nu kosong aya gambar Garuda. Gambar naon eta Pak? Gambar pahlawan, kabegen udah gaya. Ulah ditingali ku panon lahir, ditingalina ku panon batin. Ari ku ujang nggak tinggalnya naon? Gambar eulis Pak. Mangga tinggal. Eta imutna teu waleh manis, bu keribaan kalabah lambang Garuda. Tong heudeui jang kolot teh. Abdi keur dari Pak, abdi yakin ieu pijodohan teh. Pijodohan? Manehna ngondang abdi ku cara nulis dina ieu duit, jadi kudu ditepungan. Bener, bapak teh miharepkeun ujang buru-buru jadi jodoh, tapi yang gini carana. Jodoh bisa datang ke rupa-rupa cara, kaasup carana teu kaharti. Tanya jang, kuliah disengkeun ku batur. Hartina salian ti bapak teh ngesalah ngetuk hidup, bapak ngagugu teh masuk sorangan. Tadi teh bapak hayang hidup teh tadi guguyem ku awewe. Kaos nu kalaman ku bapak, hidup bisa kolakeun nepi ka hasil diwawon sagarupana. Ukur hiji nu dicanggam ku bapak, hidup ulawaka resep ka awewe. Ujang kawas diis ka awewe, ayeuna jugjug resep ka awewe nu teu puguh bungglekeunana. Warga orang emang geus awet-awetan Pak, tapi abdi mah tibarat ge geus narimakeun, asa can pernah nyin pikakeulun ka kolot, babagen teu salah. Geus jang piceuna duit teh, duduk sakalian. Apa Pak, mugia Bapak Surti umur-umuran hati abdi kakara gumeter maca hiji tulisan awewe. Abdi asal geus ngarasa deukeut jeung pijodoheun sarta mahenan ageng geus tembongkeun dina kongkolak panon. Nulis gitu teh tentu awewe jang. Bisa wae tukang ojek atau aki-aki 7 mulut. Ujang teh kan jamin nyakola, cik pake akal teh. Ulah janji percaya jojo nu ti mana asalna. Kemalin urusan akal Pak, tapi urusan rasa. Rasa ge kudu karti. Mending saya saja pikiran ujang teh capek, ya bilang di jero. Rek malik nuntut ka ibu-ibu nugas ngancam nutup ieu warung, rek dilaporkan ke polisi lantaran ngaganggu kana usaha batur. Emang saku boga warung ngasaan mah kesalah mangga butuh Pak Kades. Naon salahna ngadangan rek balanja, rek mojang rek nini toleh diadangan, tarang alhamdulillah. Terus nah abad ulah mulangan ku duit 2000-an, tah eta nu teu kaharti teh. Iya mang, memang diuruskan ini berwajib ge, mending diuruskan lah kurang. Dari mah lain tindak pidana. Disawain kena jadi pidana Paulis mun maranana nekat ngeruntukeun ieu warung eta geus kaasup kana pidana. Jadi kieu be maksud Pak Ulis mah urang teh heula kasalupanana urang sagusur ti awal. Nah ayeuna kuring rek nanya apa bener di kosan Pak Haji aya mojang lu indekos? Muhun, tapi kela saha namina Bener eta mojang sok jajan kadinya. tangtu ka dia da ieu warung pancaketna manehna sok mese bangsa seperti susu, mie instan, terus sok meuli. Cekap teu kudu ditataan hiji-hiji. Bener eta mojang sok balanya make duit 2000-an. Itu pisan. Bener duit eta sok diperebutkeun jeung bener oge eta teh duit teh seungit apa henteu? Henteu Pak Kades, tadi kuring nampak duit 2000-an 4 lembar, tapi henteu seungit. Nu eta mah duit teh cantang tuh tinggi mojang. Iya Pak Kades, bener eta duit seungit tapi asa teu kudu gede-gede cikuring mah. Ukuran asli jeung hinteuna teu ukur tina seungitna sanajan belanja make duit bau dadir ge. Iya mah lain nyaritakeun duit palsu mang. Nu dipermasalahkan ku ibu-ibu teh nyaeta seungit eta duit nempikeun ngarubah kating terima rumah tangga. Jadi menurut Paulis anu salah eta mojang ibi jeung emang, ibu-ibu salaki atawa saha? Kurang susul ke sumberna eta duit jadi seungit lantaran kunyi mojang kitu sanes. Iya meureun. Tanggal nyi mojang seungit teh lantaran manehna make parfum jeung sajabana toko parfum meulina ti pabrikna. Artina pabrik parfum nu salah, kuduna ibu-ibu nuntutna ka pabrik parfum lain ka ibi. Jadi kieu bi nurutkeun laporan anu datang ka desa, eta duit bisa nyebabkeun karugian material jeung moral lalaki anu ngambeuna sabab aya nu ka kuring cenah eta duit isi aya 500.000 dina utang mojang. Tah eta anu kudu bener masalah kerugian eta bongan sa Mang Yudi mah teu ditanu kekeun 100.000 kana 2.000-an eta mah kahayangna kepada ridho jadi teh anu dirugikeun.
perkara mikirkan lain-lain eta mah lain masalah mang. Urutkeun laporan eta duit seungitna hasta babandinganna ku saya lagi nu nangan keluar kota parfum kos kitu da eueuh teu mangi. Antasana rasa pedang. Tah aya keneh sesana. Sok urang angseut bebarengan. Iya nyi. Nya seungitna asa aheng eueuh sababna. Kuring yakin bidadari seungitna kaos kieu. Seungitna awet moal leungit ku saminggu. Moal luntur di geuning holatah ge. Keur saheulaanan mah ayeuna mah kieu we solusina mah. Paulis tepungan Pak Haji sangkan Mojang teh teu make parfum deui. Mohon kitu we ratu nu penting jalemping teu baringsang kaos ayeuna. Deui cara sedina. Naon Paulis? Nya mun eta Mojang balanya di kadinya ulah cenah mayar. Heueuh, ngan warung ibu bakal bangkrut. Tapi mudah-mudahan ya nama masalah tuluy rengsek tereh beres. Tah ayeuna kuring jeung juru tulis rek pamitan da aya urusan keneh. Ya. Mang, kade perlu. Apa? Saya pikir saya naon. Kemarin si Cakra di dia belanja naon wae? Obat nyamuk. Teh sabaraha? Masih 50.000. Obat nyamuk harganya 8.000. Kumaha kitu? Kirang pamulanganna. Lain, hartina pemulanganna 42.000 nya. Pun 2 lembar 20.000-an, selembar deui 2.000. Nu 2.000 eta duitna ti mana? Duka tuh Pak, maklum di warung seru balanja tah ditetenan hiji-hijina duitna seungit. Nya harus seungit nama. Emang apa nih eta duit aya tulisan naon? Terang tulisan Bank Indonesia. Lain eta nu make pulpen. Oh, henteu eta mah. Temang, ayeuna budak kuring geuring, sanes maca ada tulisan. Jang Cakra teu damang peda maca tulisan. Bentukna ancaman hati-hati kumaha? Geuring pikir mang, kumaha we jamin nu mabok asmara. Manehna nyipta-nyipta nu nya tulisan teh awe geulis sarta eta pirjodoeunana. Asa aneh, Pak. Kuring mah geus suati aneh, tapi kitu kanyataanna. Tah ayeuna mah kuring minta pitulung, pangmalurankeun saha nu nulis eta duit teh. Nah nya awewe. Aduh, ngawat pisan tulas teh. Ya namang, tulungan kuring asa teteganenyo budak eta geuring ku kitu cara. Urusan buruh mah ulah cancaya. Abdi mah sanes keur mikirkeun buruh, nanging kacipta saya mapaikeunana. Tah ieu duitna. Ku kuring geus dipotokeun, nu asli mah dikekeuk ku manehna. Ieu ieu HP-na. Mangga atuh, tapi abdi mah teu ngajamin bakal hasil. Teu naon ari usaha mah. Kitu we kuring mah melang ku budak. Aya naon? Masih punya urusan duit 2.000. Kaambek ku Pak Kurdi. Kacipta mangkaning kesulasan tahun Pak Kurdi ngaduda. Lain urusan seungitna, jadi ieu mah kieu. Karunya budak teh pada sakitu bagena kolot beunghas pakase tapi gawena ngotok mawa di imah bari ukur ngesian kancing Cakra alias status. Kacirina Jang Cakra boga masalah psikologis. Psikologis. Urang mah ngabandungan pisan ti mimiti manehna budak nepi ka sawawa kurang perhatian eta teh antukna jadi kitu. Ih, gua Pak Kurdi mah perhatian pisan. Perhatian ti indungna maksud kami mah. Bisa jadi mangge sakapeung sok bingung. Geura we. Unggal poe nepungan ka dieu. Terus mere ceramah nu ka hati. Karunya kudu ditulungan. Cik ingat-ingat saha nu fungsi balanja make duit ditulisan. Ingat ayeuna mah harita aya budak SD jajan bari ngasungkeun duit 2.000 ka ciri aya tulisan ngan teu sikap dibaca. Yakin duitnya eta? Kana mah lantaran geus lila teu nampa duit make tulisan. Tah, mimiti akon saha budak kurang tanyakeun. Tinggi anu piye masa sekolah ini duit SD deket Posyandu. Cobaan we paluru ka ditu. Teu.
Itu mau ada Betul mana teh ke pasar juga naon. orang berdua turun di sini. Emang geus beres masalahna. Udah anggap beres we. Kamari kuring nepangan ka kontrakan Pak Haji. Cenah eta mojang teh tara make parfum. Keur ngayakinkeun Bu Haji asup ka kamar eta mojang tapi teu mangih sebangsa nih sengitan. Tah eta nu mata bingung teh. Ari duit seungitna jauh ti mana? Gua bingkol sebut tah eta duit disemprot lagu parfum. Wah wakasu udon. Beureun dengan eta mojang seungit kudotna sok sanajan teu make parfum. Ngan hese ngabuktikeunana. Ya berarti kudu diamuan disium leungeuna. Wah, bi kapikir kitu ngan hese nya we aya geus kapanggih solusina. Eta mojang moal balanja di ka dieu cenah rek ka minimarket make kartu debit. Benar kan Pak Kades? Nah, bener teh. Enya, eta mojang teh kan ngaganggu rumah tangga batur. Oh ini salah. Sidik salah, ayeuna geus aya nu rek nyerahkeun pamajikanana gara-gara eta duit. Geus gede-gede, da lagi sok ngaroy mau nu mencrang mah. Tapi damenya kudu nyerahkeun pamajikan mah. Aya di korban anyar Pak Kades, Tujang Cakra, budak Pak Kurdi. Tapi kau gering gara-gara nampak duit eta awewe. Yo, ibu-ibu nu gede timburu ulah sok nyiar masalah anyar, masalah jang cakra mah disusur penting kemari. Lain eta mojang nu nulisna duit. Ngaku atuh Pak Kades, di mah teuing aya koruptor ngaku. Penting kemari jang cakra geus ditepungkeun jeung eta mojang, geus diklarifikasi, geus dikonfirmasi. Eta mojang teu ngaku nulis dina duit eta. Artina aya mojang sejen, ngerti? Aya naon ieu teh? Ditanyakeun aya naon atuh? Pasti mana atuh? Nyumputnya, siannya, nya. Saha sih? Tak aya negara rungkeun ieu warung. Beda teh saraya, tong aya di balai jadi kaji. Puas man. Sebelum malah ngarusak usaha batur. Hop, ulah diperesnya di bawah batu. Nah, ibu ya Pak Kades. Ya, ini mah gara silih hampura maksud depan masalahna ge geus eceknya geus papangi solusina ulah diguar deui. So, katulang teh mah kami aya ikut bagaimana minta hampura kai. Pandidinya minyan pucuk tinggiram. Kalau begi panas balik. Balik kemana? Padi main mama. Maksudnya kageng budayut di kamari ngan geunang dan geunang abring-abringan wae. Heuh, ngalamun si engkol kapangi dengan selain pun duit 2.000, juruk warungna. Preman di terminal gitu teh. Hampura memang da awege bakal tandu kan mulung ngalaksina suka awe nu sajen mah. Tawang meureun kitu nya ayeuna mah ke mun ayeuna naon meureun apana tong sina ka dieu. Kuliah. Ayo. Kemikiran naon? Kita eta mojang urang kami deui resa ku bageurna kami mah. Ari salira keur mikirkeun naon. Nah, masya kabung, gue salira teh. Emang mah kemikiran kumangke dunia Pak Kurdi. Terus buntu, asa nyusudna. Nya bijakeun we sajalan terahna. Asa karunya bisa jang cakra. Karena garingnya. Tapi pan urang geus ikhtiar. Nya, kamari emang nepungan kepala sekolah. Sangan eta duit diumumkeun di pasar bendera. Budakna kapanggi, cenah eta duit tamereti wana. Mang nepungan wana, cenah duit teh pamulangan ti tukang sayur. Biur modal tukang sayur, kadituna panjang kene, mang nepungan tukang ojek, dagang ayam di pasar. Terus kabarudak nusok ngadu muncang. Jadinya beras ke aki-aki pensiunan umurna geus 85 tahun. Magol we ditanya teu maju deui. Jadi menulis dina duit eta teh aki-aki. Lain manehna geus baeun ti mana jol eta duit. Boro-boro kitu. Naon nu dipilampah 5 menit ka tukang ge geus baeun. Nya hese ari kitu mah. Maninyo bu Pak. Kayak urusan di toko besi, ari mangnya dua ka mana? Menuju ke pasar, sekedar tiga gerawang sul gerak. Ya tuh kena yang gede ngobrolna. Kurdi, sakedap tawa kaangkat. Aya naon Pak Haji asa main leuwas? Beri cali gue ngobrol lah. Pamingke wong ibadah maghrib bakal aya di bumi. Salah ayah
Tah syukur atuh, kieu dongeng nama pan dikontrakan kuring teh aya mojang nu keur dekos. Nu sok balanja ka warung teh anu harita kungsi ditemukeun jeung Jang Cakra basa Pakudi keur mapaikeun nu nulisan duit 2000. Pun leres. Tah ayeuna teh keur gering tos 3 dinten. Tuhnya, pasti gara-gara gosip ibu-ibu budaya jadi kepikiran ku si Eneng nepi ka sageringna. Karunya teuing jadi atuh da saha nu nyari hate disangka ngarusak rumah tangga batur. Sanes sepeda eta bi. Oh, manawi teh. Kumaha jeung Pak Haji? Kukolotna geus dilongok rek dibawa ka rumah sakit tapi mugeun embungeun. Tah kupun bojo mah sok teras diajak ngobrol di kolongan isi hatena si horeng lain gering samanea. Si Nyai teh kabungbulngan ku Jang Cakra memang kakara tepung sekali basa harita di imah bapak teh. Tapi teuing kunaon cenah nepi ka ayeuna inget wae. Eueuh duga kituna. Tak mun Pakudi teh halangan mang ke magrib ku kuring jeung bun bojo rek dibawa ka dieu diajak nganjangkeun we sina ngobrol duaan. Ih, ada abi mah atoh Pak Haji, sugana pun anak dicageul. Tah kitu intina mah punten tos ngawagal. Sami-sami Pak Haji. Oh, aing mau saya deui kita ka pasar. Capena teu katulungan. Kemana jangan sih ini tan Ini jeung balik mahal nu biasa mang. Oh ya nah bahasa nu teu heula urang diteundeun heula. teu naon mangga emut keneh harita urang mendarbab kemiskinan Eta tapi ayeuna aya nu leuwih penting tibatan kemiskinan. naon jang Nyusu hiji tulisan aya sungan teges poho atos jang mah kapendak gede kene harapan mang dina sajarah manusia naon-naon bisa robah zaman teknologi kahirupan kabeh robah ukur hiji nu angger natrat cinta datangna sok lain wayah teu kajudi tianggalna moal reureuh di pegatan moal cunduk di tungguan moal datang di teangan tapi jirimna bisa disungsi jirim mangga mangga jang Ari geus ada sarajang Cakra. nya Kamana ayeuna? indit nangan jirim nu pergi jungsi Ae lain halangan atuh kalah diantep. har tegas gede ieu kira kudu dicangcang Lain kitu, daripada magi bakal aya kejadian penting, bakal aya nu ngalamar. Buru susul tong sina indit. nah tuh lain ngomong kita tadi Jang Cakra! di pegatan Jang! cunduk di tungguan Jang Cakra! datang di teangan apaan geus sidik Di kontrakan apa Haji, aya mahasiswi. Oh dia. Aya upama data rendah jumlah. Tak, gerak. Bener eta duit teh sengit. henteu pakades henteu pakades Ibu-ibu. Fungsi aya lalaki nu ini tep parfum. Sok langsung sasarangan. Euy. Asap Amit. kita gitu sadaya keneh nyogok me duit palelelelel kalau yang jadi pejabat ngajuan heula kemiskinan dina media sosial Dat nanya kena aya naon atuh tas di mana atuh? Nyongkotnya, siannya. Nya. Hop ulah pasya di mah batur ya. Mak, ini bieu Bapak Kades. Hop ulah para syari mah. brengsek